Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu salama bagian iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sareng kabuktosan sasaidi Gusti urang Abdul Qadir Al-Jiliyu. Abdul Qadir Al-Jiliyu rahimahullah ta'ala amin. Ya kulo ngadawu itu Syekh Sayyidi teh mansing sajalma aroda nu ngarepkeun si iman al-akhirata ka akhirat alaihi maka mesti kasih iman teh bizuhdi kudu aya sifat juhud pi dunia dina dunia. Jadi mau bisa ngahiji aya na akhirat dibarengan jeung dunia. Kayak diharap dijelaskan lain berarti urang ulah di dunia lain. Waman sareng si jalma aroda nu ngarepkeun si iman Allah taala Gusti ka Gusti Allah taala falihi maka mesti kasih iman teh bizuhdi aya juhud deui mun hayang ka Allah. Sami ka akhirat ka Allah keneh. Fil akhirati dina akhirat. Lamun ayeuna urang hayang meunangkeun akhirat maka kudu juhud dina dunya. Lamun urang ayeuna hayang ngarepkeun ka Allah maka kudu juhud di akhirat. Dina arti kumaha kieu? Urang hirup di alam dunia lamun teh mah geus berpikir hate hayang ka akhirat maka ulah ngagantungkeun hate kana dunia kitu. Lain berarti ulah di dunia, ngan ulah ngagantungkeun hate kana dunia sabab dunia lain tujuan. Lamun urang ngarepkeun ayeuna ka Allah ulah gumantungkeun hate teh tah ka akhirat. Sabab akhirat lain tujuan urang mah ka Allah. Kumaha atuh? Tetep ningali urang padamelan ulah karena urang asup surga di akhirat hayang nikmat. Ningali urang padamelannya amal soleh ulah nepi ka ngarepkeun amal soleh teh karena hayang salamet akhirat, tapi tetep kudu meunang ridona Allah. Nepi ka kan Siti Robiah adawe mangadawukeun kuring mah ridho mun teh mah diasupkeun ka neraka oge teu jadi masalah tapi tetep hayang aya dina ridona Allah. Buktina ari dina ridona Allah mah eueun teu salamet kabeh ge. Da loba makhluk Allah nu di neraka tapi teu kapanasan sabab naon? Aya dina ridho Allah. Kitu tah. Ye sepintas nama kitu we pokona nya. Wa madama sareng salagi langgeng fi qalbil abdi di hiji dina hatena si hamba naon syahwatun syahwat kasenangan min syahwati dunya tina pirang-pirang kasenangan dunya auladatin atawa ngeunahan min ladati hatina kanikmatan ngeunahan dunya min makulin tina nu didahar au malbusin atau nu dipake au mankuhin atau nu ditikah au wilayatin atawa jadi wali au riasatin atawa jadi pemimpin au tadkikin atawa ngajerokeun pamanggih nu kadedak-dedekna. Jadi maksudna kieu selagi dina hatena hiji hamba aya kasenangan tina sapalina kasenangan dunia kangeunahan tina sapalina kangeunahan dunia rek nu didahar nu dipake nu ditikah atawa jadi wali atawa jadi pamimpin atau bahkan ngajerokeun pamanggih tina ilmu pifanin tina pan min fununil ilmi tina pan-panna ilmu al-zaidi anu leuwih anil pardi tina pardu. Jadi melebihi pardu gitu nya. Kan ari urang pardu ain mah bangsa fikih, tauhid, eta kan pardu ain keur urang teh. Seperti kariwayatil hadis, seperti riwayat nyaritakeun hadis al-ana dina waktu ayeuna. Terus urang teh ngaji tepan hadis wungkul tanpa diparengan jeung fikih jeung tauhidna. Wa qiraatil Qur'ani maca Quran bil qiraati sab'iku qiraat sabah terus eta teh. Wa kanahwi terus ngaji ilmu nahwu wal fikih ngaji ilmu fikih wal pasohati jeung ngaji ilmu pasohat nya seperti ma'ani bayan bade nya kitu nya balago fasehat gitu palesan teu aya hada ieu naon hada ieu eta muhibban anu mika cinta fil akhirati di akhirat. Jadi lamun ayeuna urang ngaji ilmu terus eta teh eueuh rasa resep ka akhirat teh. Eueuh rasa resep ka akhirat lamun teu memperdalam urang kana ilmu eta seperti nahwu kan. Jurumiyah memang aya. Jurumiyah tauhid nya maemun geuning nya. Aya nu jurumiyah tasawuf seperti naon da kuring ge anyar keneh tu meser jurumiyah tasawuf. Pada lumayan hese macanna teh euy. Aya memang lamun diperdalam teh jadi masalah seperti kitu. Ulah nungkulkeun teuing kana ilmu nu sakira-kira ilmu eta henteu mata kajurung hate urang ka akhirat. Tah eta sabab eta innama huwa pastina eta nu kabeh teh rogibun eta teh mika resep pi dunya dina dunya. Tabiun anu turut li hawahu kana hawa nafsuna. Itu si jama. Jadi engke teh bakal leuwih resep kana dunia. Nya komo urang ayeuna pinter ilmu fikih tanpa dibarengan tasawuf nya samikeun zindik nya.
tasawuf untuk kupi sami gitu. Seperti kan ayana memperdalam orang ilmu nahwu, pan ma'ani bayan bade, tuluy usul fikih, jeung sajabana nu kararitu nya mantekna kete urang teh sok kalah neangan kasalahan batur tanpa didasari ku tasawuf jeung fikih sareng tauhidna. Sok aya we hayang nyalahkeun batur da boga alatan ye kieu ye eta teh kieu salah kitu. Jadi tetep urang kudu ngaji seimbang anu pardu urang diheulakeun. Ngaji nahwu, ngaji sorof, ngaji pan ma'ani bayan bade mantekna keur pikeun ngagali ilmu-ilmu nu aya nu sakira-kira ngaresep diri ka Gusti Allah gitu. Niatna kitu bae lah. Jadi lila ngaji teh euy. Wa kana sareng kabukdosan sa Abu Abdillah Al-Maghribi, Abu Abdillah Al-Maghribi rahimahullah taala amin. Yaqulu ngadawukeun Abdullah teh al faqiru ari fakir al mujarradu anu disepikeun ani dunya tina dunya. Jalma fakir nu dieuweuh teu boga dunya bae eta teh. Wa ilam ya'mal sanajan teu ngalakonan si fakir teh saean kana hiji perkara min amalil padoili tina pirang-pirang padilah amal. Teu barang gawe amal-amal nu urusanna kana padilah eta fakir teh di dunia teu boga nanaon. Tuluy amal akhirat manehanna teu migawe eta afdalu leuwih unggul eta teh. Leuwih utama min haula itinimang itu fakir muta'abbidina anu ibadah-ibadah kabeh wa ma'hum sareng eta tetep sarta itu haulai adunya ari dunya. Ari jalma-jalma haulai teh nya. Jadi fakir anu teu boga nanaon di alam dunia teu amal kana kaalusan kana amalna padoil nu diucapkeun ku Kanjeng Nabi dina hadis-hadis Kanjeng Nabi leuwih alus tinimbang ayeuna jalma tukang ibadah tapi di dunia anu ngajadikeun dunya na teh sebagai tujuan. Jadi ibadah teh ngan saukur formalitas sungkul. Ya Allah ya Robbana. Iya ya kahade ya. Jadi niatan urang. Ayana du dunya rek gawe kumaha bae niatan keur pikeun nepikeun urang ka akhirat sangkan nyalametkeun eta dunya nepi ka urang ka akhirat. Itu niatan dina teh ulah teh niatan. Ulah hayang kamuliaan dina dunia, ulah hayang kamewahan dina dunia, tapi niatan ieu teh sejak urang teh napakoh keur nu jadi keluarga aya leuwih urang bisa sodako tah niatna teh kitu urang ngabubungah dulur ngabubungah ayeuna tatangga jeung sabajaba-jabana mata ulah koret urang teh dina nalika bisa sodako tuluy teh sodako teh meunang gitu. Baldur rotun bari arisa timbang sireum min amalil fakiri tina leutikna amal fakir al mujarradu disepikeun tina dunya abdulu eta leuwih utama minal jibali tinimang gunung min amali ahli dunya tina pirang-pirang amalna ahli dunya. Jalma fakir heg ayeuna eta jalma fakir teh amal sanajan saeutik eta teh leuwih alus tinimang amal ahli dunya dina nu sagede gunung. Oh ya Allah. Wakana sareng kabuktosan sa Saidi Abul Mahawahib Asyadili rahimahullah taala amin. Yaqulu ngadawuhkeun Saidi al ibadatu ari ibadah ma'a mahabbati dunya sarta resepna kana dunya eta suglu qalbin nungkulkeun hate wa ta'abi jawarihi nyapaikeun kana anggahota. Ibadah urang aya didasari resep kana dunya mah begitu Allahu Akbar nu inget eta we kana dagangan, eta we kana pagawean, eta we kana tugas, eta teh ngan saukur nungkulkeun hate jeung nyapekeun anggahat otak. Nu tuluyna hate teh henteu ngarasa tenang ku sabab lobana kakurangan. Tuluy teh ayeuna anggahota teh capek wungkul tanpa aya kabarokahan. Tah kasihna teh kitu. Ya Allah ya Robbana. Lain ulah di dunya teh lain. Pahia mangka ari itu ibadah ma'a mahabbati dunya pa in kasurut sanajan loba itu ibadah eta qolilatun saeutik. Sanajan loba ibadah tapi bernilai saeutik di payunan Allah gitu. Wa inna mahiya pasina ari loba na ibadah, ari ibadah eta kasirotun loba piwah mi sohibiha dina panyangka anu jadi babaturana eta ibadah anu bogana ibadah gitu nya. Jadi sumasangkan urang teh ahli ibadah ya geus bisa anu lamun jalma nu ibadahna didasari babarengan jeung resep kana dunya saeutik cek Allah mah ngan sangkaan cek manehana teh loba jadi we dirina ngarasa alus
Di pandangan batur teh yeuh urang mah geus bisa sodako, yeuh urang mah geus bisa ibadah, geus bisa berjamaah kitu. Nutur padahal di hareupeun Allah mah qalilatun saeutik. Wahia sareng ari itu ibadah eta suratun patung bila ruhin kalawan teu ruhan. Percuma tuh kurang bernilai lamun ayeuna ngajugur tapi uruhan. Wujud kal Adam teh kitu mah. Kos mayit meureun tah. Wa asasun sareng awak-awakan holiatun anu kosong sunyi goero haliatin eueuh tingkahan. Aya jelema teh di dieu tapi gunana. Gawe teu bisa, harta teu boga, repe we cicing terus ngajujugur. Ilu biung tah eta kos kitu. Jalma nu ibadah sanajan loba tapi dina hateuna masih resep kana dunya. Walihada karena ieu tanya ibadah maaf karena ieu suratun bila ruhin taro ningali anjeun kasiron ka jalma nu loba min arbabi dunya ti ahli dunya ya sumuna puasa marehanana teh kasiron kana loba wayuhajuna sareng yahujuna sareng mun ngahaji kabeh teh kasiron kana loba walaisa teu aya lahum ka ieu kasiron naon nuruz juhadi cahaya-cahaya kajuhudan lebar mun ngahaji terus puasa terus tapi didasari jeung resepana dunya maka dina hatena eta jalma moal aya cahaya juhud wala halawatal ibadah moal aya amisna ibadah anger we kacape wungkul ibadah teh wa haqiqatu zudi sareng ari hakikatna zuhud fid dunya dina dunya eta huwa ari itu hakikat zuhud eta tarkul maili condongna hate ilaiha kana itu dunya bil mahabbati ku rasa-rasa zuhud mah kitu. Jadi urang teh ninggalkeun condongna hate kana dunya ku rasa resep eta disebut zuhud labi huluwil yadi lain ku ngosongkeun leungeun mina dunya tina dunya li adamin nahyi syari'i karena henteu aya panyegah ayeuna nu gagaduhan syara aniti jarodi tina dagang wa anil amalil hiropi sareng tina gawe pirang-pirang pausahaan. Jadi nu disebut ayeuna hakikatna juhud mah ninggalkeun hate urang rasa mahbah kana dunya lain ninggalkeun urang henteu gawe di dunya lain. Kunaon sababna sabab eueuh larangan Allah teu ngadawuhkeun urang dilarang keur pikeun dagang. Allah teu ngadawuhkeun Allah ngalarang kana urang usaha bahkan urang dianjurkeun keur pikeun usaha jeung dagang tapi ulah nepi ka hate ngait kana rasa mahbah kana dunya. Neangan keur pikeun ngan saukur kecukupan pasaleuwihna urang dipake pangbubungah nu jadi keluarga, nu jadi dulur, nu jadi tatangga jeung kapentingan mukminin mukminat, muslimin muslimat. Mudah-mudahan tanya ku ayana urang usaha Allah mudah-mudahan salamin parinan hidayah taufik sehingga ulah ngajadikeun usaha janten fitnah urang di payunan Allah usaha barokah bari dibarengan ridona Allah amin ya Allah ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab.